Kulantaran can boga kagiatan anu pasti, kuring jeung babaturan anu sejen sok ngadon iseng nya naon wae anu dilakukeun anu penting teu ngaganggu atawa ngarugikeun ka batur. Kadang kuring jeung dua urang babaturan anu ngaranna si Obi jeung si Indra lamun parang peuting sok ngadon ngobor ka sawah atawa ngadon ngalajangkrik ka tegalan. Lumayan da kikituan oge lamun pareng keur usumah sok bebenangan loba. Lumayan geuning tina eta bebenangan jangkrik nu loba teh sok payu dijual ka barudak. Komo jangkrik kalung mah rada lumayan hargana. Hiji peuting kuring keur ngarumpul jeung babaturan. Ari nu disawalakeunana nyaeta ngeunaan ngadon ngintip jangkrik. Satadina mah kuring harita rada teu nya tujuan. Lamun kudu ngintip jangkrik teh rada sieun peuting mah. Jabah kudu asruk-asrukan ka kebon atawa ngadon kategalan ngintip jangkrik. Nya anu dipake kasieun teh peuting eta ninggang di malam Jumaah. Cenah cek dongeng balaria oge malam Jumaah masuk aya dedemit atawa jurig jarian anu katingali bungkeulekan. Tapi ku sabab pangolo jeung deui lamun teu aub jeung kahayang si Indra jeung si Obi kuring disebut borangan. Mun nolak kana kahayang barudak pasti we kuring pada ngaledek. Aduh, asal ada haroream euy peuting ieu mah. Teuing kunaon nya? Ah, dasar borangan maneh mah. Nyaholah pedah malam Jumaahnya. Barina oge atuh ieu barudak, erek malam Jumaah, erek malam Sabtu sarua keneh. Sarua naon ari maneh Obi? Sarua peuting, poek ieu. Lain saya borangan barudak, jeung lain saya sieun. Pedah peuting ieu mah malam Jumaah meureun nya. Ari geus, kunaon sok maneh sieun ku malam Jumaah? Kuringna rada teu pararuguh hate ya Handri, teu ngareuna hate. Tah lamun kitu cekolot mah ulah init-initan cenah. Sieun mah sieun we atuh tong loba alesan. Euy, lebar mun teu ngalajangkrik peuting ayeuna mah. Nya misalna teu peuting ayeuna ngala lebar, komo ayeuna keur usum jangkrik. Komo tages menang jangkrik kalung, beunghar urang geura. Nya ari kitu marak sama atuh. Hayulah, kan lamun ayeuna naon ulah nyalakeun kuring nya. Anu rek dijugjug ku kuring tiluan teh nyaeta ka Cigasti. Nya di Cigasti mah sok loba jangkrikna. Komode lamun keur usumah. Nu tadina kuring hoream oge, ari dipaksa mah nya kuring oge milu nuturkeun kana kahayang dua urang batur kuring. Tapi sok sanajan kitu tetep we hate kuring mah masih keneh teu ngareunah. Jadi asa serba salah. Soalna pernah kealaman ku kuring lamun rarasaan keur teu paruguh sarupa kitu, sok aya kejadian anu kurang dipiharep ku kuring. Rada lumayan anggang antara lembur kuring jeung Cigasti teh. Nya kurang leuwih aya kana 1 kilometer nama. Tapi sok sanajan rada anggang bari di sorang ku leumpang teu karasa jauhna. Sabab dina leumpangna dibarengan ku ngobrol. Di perjalanan samemeh tepi ke tempat anu dijugjug, kuring ngadon nyimpang heula ka hiji warung. Ngahaja meuli lilin keur penerangan. Eta oge ari senter leutik mah pada mawa. Ngan bisi baterai pareum, ari kitu mah aya lilin. Kuring moal ngadon kapoekan dina ngalajangkrikna. Basa kuring keur meuli lilin.
heula jeung tukang warung anu tumanya ka kuring. Nya basa kuring ngabejakeun ka tukang warung. Yen kuring teh rek ngadon ngalajangkrik ka Tegal Cigasti. Eta tukang warung oge jadi rada nyingsieunnan ka kuring. Cenah cek eta tukang warung, kade malam Jumat masuk aya nu ngageugeuh eta tempat teh sok nembongan. Ngadenge caritaan ti tukang warung sarupa kitu teh. Keur kuring mah jadi kapikiran wae. Tapi da geus kagok. Jeung pisah kumahaeun ambekna batur kuring anu duaan. Lamun ngabedokeun atawa teu diteruskeun ngalajangkrikna. Geus we. Sok sanajan kitu kieu oge. Kuring maksakeun ngakubu ka hayang si Indra jeung si Obi. Sanggeus tepi ke tempat ngalajangkrik. Kuring oge papadon heula ka barudak. Kusabab eta tempat geus loba carita ti balarea. Ngeunaan angkerna eta tempat. Nya kuring jadi papadon supaya teu ngadon ngomong sompral. Sabab lamun urang ngomong sompral, sarua jeung ngondang ka makhluk goib anu aya di eta tempat. Tapi sok sanajan geus dipapadonan ku kuring sarupa kitu. Angger batur kuring nu duaan teh teu pati ngakubu kana amanat kuring. Salah saurang babaturan kuring mah nu ngaranna si Andri ngadon kuku lutus. Nu jadi lantaran di eta tempat anu disangka loba jangkrikna harita teh bet sepi teh sora-sorana acan. Jeung nyaan atuh beuting eta mah bet karasa kacida sepina. Wah, sepi geuningan. Jauh ti perkiraan euy. Nah nya da biasana oge pas mimiti abus oge pasti geus kadenge suara jangkrik. Ayeuna mah asa eueuh euy. Teu gadenge suara jurig-jurig acan deui. Tiis euy. Tong sompral ari maneh? Cek kuring oge, tadi kumaha sok tong ngomong ka mana wae? Lain sompral urang mah. Da sidik ieu kaayaanana. Buah-buah jangkrikna disumputkeun jurig. Hi. Gandeng dicarek ngomong ka mana wae teh kakang hajakeun maneh mah. Tong waka putus asa ieu. Jeung pana oge urang karek datang. Coba meureun urang lempang ka ditu meureun aya. Keur kitu kadenge ti kaanggangan aya sora jangkrik. Sora nenggang jeung kacida nyihcirna. Kuring tiluan nelak-nelak kana eta sora jangkrik. Tapi mimiti aya keanehan. Sabab eta sora jangkrik teh bet dipindahan. Mimiti kadenge ti kaler. Ari disusul ka kaler, pindah sorana ka kidul. Pon kitu deui disadati wetan, ari ditehang bet pindah ka kulon. Ku ayana kajadian kitu. Kuring mah geus ngarasakeun aya keanehan. Tapi batur kuring mah kalah beuki suaban we nyaritana teh. Kajadian saterusna sora jangkrik nyicir ti sakencaeun. Kuring, si Andri, jeung si Obi nyusud kana eta sora jangkrik anu ayeuna mah teu pindah. Pas tepi pisan kana eta sora jangkrik anu nyicir sorana, ujug-ujug aya angin anu nebak kana awak kuring. Eta angin anu nebak menik karasanya cep tiis. Malah kuring oge nepikeun ka ngaberi gidig sagala. Sora jangkrik leungit. Nah atuh kuring tiluan ujug ningali siga aya jalma anu nangtung di
palebah anu tadi aya sora jangkrik teh ya. Mimitina panyangka eta jalma teh sarua anu keur ngalah jangkrik. Tapi naha paningali teh berasa aneh. Eta jalma anu nangtung bahasa ditelek-telek siga salah seorang aki-aki anu make jubah bodas. Nganaha katinggalina eta panon aki-aki teh siga anu hurung. Can acan kuring tumanya ka eta aki-aki. Kuring tiluan ujug-ujug ngadenge aya sora anu ngagerem. Eta sora anu ngagerem teh kadengena meuni handaruan. Malah eta sora ngabalukarkeun muringkak bulu punuk sagala. Barang ngadenge aya sora anu ngagerem sarupa kitu teh, si Andri jeung si Obi mah ujug-ujug langsung lalumpatan. Malah maranehna langsung narae kana tangkal gedang. Sabot kuring keur ningali si Andri nu cing tarekel naek kana tangkal gedang. Kuring ningali deui ka palebah aki-aki nu aya di hareupeun kuring. Barang breh deui katinggali. Kacida kuring rewasna sabab naha geuning nu aya di hareupeun teh bet lain aki-aki. Tapi na maung anu kacida gedena. Atuh ningali sarupa kitu mah kuring ngajanteng bari jeung awak ngelepar. Sakomo ngadenge di eta maung teh ngagerem. Bari jeung bahamna calangap semua anu nemongkeun sihungna anu rangeteng. Dua panona anu moncorong nempo ka kuring. Geus kuring cacarita kitu teh, eta maung kadenge deui ngagerem. Malah katingali ku kuring si anu cengkat bangun rek nyamperkeun ka kuring. Ningali gitu mah kuring oge geus loba pikir panjang. Kuring undur-unduran bari terus lumpat muruka babaturan kuring anu keur araya dina tangkal gedang. Kusabab kuring geumpeur ku ayana eta maung. Kuring mah ngadon cicing nangkep tangkal gedang bari teu naek ka luhur. Beuki kuring ngarasa sieuna eta maung teh nyamperkeun ngadeuketan ka kuring. Tapi barang eta maung geus deukeut, ujug-ujug roba wujudna jadi haseup. Malah disusul ku aya sora anu handaruan. Eta sora sigana ditujukeun ka kuring tiluan. Hei, marane ulah ngaganggu karakyat kami. Karakyat kami anu aya di makam Cigasti. Kaitu sia balalik ulah ngaganggu ka kami. Eta sora ngaleungit bari dituturkeun ku sora angin anu ngaguru. Sanggeus kitu kaayaan di eta tempat jadi jelas katingali. Anu sing horeng kuring teh keur aya di makam gede Cigasti. Katingali jelas ayeuna mah parentalna batu tutunggul kuburan. Si Andri jeung si Obi oge sanggeus kaayaan pulih saperti biasa. Nya sanggeus ngaleungit eta maung. Maranehna tarurun tina tangkal gedang. Malah sanggeus araya dihandap. Maranehna langsung cimbararetek lumpat ninggalkeun eta patempatan. Ya akhirna kuring oge nuturkeun milu lumpat.
antugna kuring jeung nu sejen anjog ka lembur. Kuring tiluan geus jelas aya di pelemburan mah. Kuring diuk cing lalungsar ngarireuhkeun kacape balas tadi lumpat. Kuring kakarek sadar harita tadi teh si ngoreng kuring tiluan ngadon asruk-asrukan di salah sahiji makam gede Cigasti. Anu ceuk carita balarea makam Cigasti teh salah sahiji makam gede anu kawilang angkerna. Jeung eta makam Cigasti teh geus jelas aya anu ngageugeuhna. Mun pareng kawenehan sok nembongan bungkeulekan. Siga kajadian nu kaalaman ku kuring manggihan bungkeulekanana anu ngageugeuh eta makam Cigasti.